Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu ila yaumil. Para sepuh ibu-ibu rawuh manoman, insyaallah tolabul ilmi anu bade dikaji dina dinten Ahad ieu. Al-Qur'an cariosan Gusti Allah, dawuhan Gusti Allah anu aya dina surat ke-17, surat nomor 17 ayatna ayat 23 dugi ka ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yabluwanna indakal kibaro ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wahfiz lahuma janahaz zulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu sholihina fa innahu kana lil awwabina ghafura. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wabna sabil ila akhirih. Kurang bahas naon bae ieu pesan ti Gusti Allah ka urang salaku hambana. Aya sababaraha pelajaran. Anu kahiji pelajaran kahiji tentang wajibna
hamba Allah ibadah kamantenang. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Jeung ari Gusti Allah teh pangeran anjeun teh tos marentahkeun yen aranjeun nyaeta urang sadaya ulah ngabdi, ulah nyembah, angin kudu ngabdi teh, kudu nyembah teh kamantenang unggul ka Gusti Allah. Nah urang tos biasa nyebat ibadah teh kalimah tina abada ya budu ibadah hartosna ngabakti atanapi nyembah. Gusti Allah ngadamel urang tuluy urang teh dikumalengkeun hirup di dunia. Gusti Allah teh gaduh tujuan naon sababna urang aya di dunia, urang dihirupkeun di dunia da sanes kahoyong urang teu kungsi daftar hoyong hirup, hoyong kumalengang di dunia. Ieu mah irodah Gusti Allah, maksad Gusti Allah. Urang ku Gusti Allah dihirupkeun dikumalenangkeun di dunia. Supaya naon? Supaya urang teh ibadah. Tentu urang sering pisan maca atanapi nguping nemai oge tos diaoskeun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tepati-pati kami Gusti Allah ngadamel jin, ngadamel manusia angin tugasna jin jeung tugasna manusia teh ibadah kamantenang, ibadah ka Gusti Allah. Lamun urang teh dijelaskeun bilih urang aya emutan ibadah teh salat we unggul disebut ibadah teh bilih kitu. Salat memang kalebet ibadah, tapi nu disebut ibadah teh sanes salat unggul. Ari ibadah teh dibagi kana dua bentuk. Kahiji aya anu ngaranna mahdotun kuhak alif mahdotun artina murni. Jadi aya ibadah anu murni tos ditangtukeun ku Allah ku Rasul, teu meunang ditambahan, teu meunang dikurangan, tata carana tos ditangtukeun. Tah eta disebutna mahdo. Salat eta mahdo, saum eta mahdo, ibadah haji, ibadah umroh, nikah, kumargi eta sadayana tata carana tos ditangtukeun. Urang sapoe sapeuting diwajibkeun salat jumlahna waktuna 5. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Teu meunang dikurangan jadi 3 waktu. Teu meunang ditambahan
upamana jadi 7 waktu. Salat tina sapoe sapeuting geus ditangtukeun salat fardu teh jumlahna 5 waktu. Rakaatna geus ditangtukeun duhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2, jumlah 17. Rakaatna teu meunang dirobah jumlahna. Jumlah sapoe sapeuting teu meunang ditambahan, teu meunang dikurangan. Tah ieu istilahna disebutna mahdotun. Saum tina sataun teh urang salaku umat Islam kedah ngalaksanakeun saum teh tina sataun jumlahna sabulan. Oge bulanan teh teu meunang dirobah-robah kedah bulan Ramadan. Tah eta mahdo. Ibadah haji mahdo atos ditangtukeun di mana mikotna sabaraha kuriling tawafna gitu, sabaraha jalan sa'inya. Tawaf 7 kuriling, sa'i 7 jalan, teu meunang dirobah. Tah ieu disebut kalebna mahdo. Sakedik ibadah mahdo mah seseueurna mah ibadah teh kalebna goer mahdo. Hartosna goer mahdo teh ibadah tapi tata cara nama bebas teu ditangtukeun. Sakabeh kahadean anu ku urang dilakukeun eta teh ibadah. Kalebetna ibadah goer mahdo. Ibu-ibu angkat ti bumi sewang-sewangan tadi teras dugi ka ayeuna dugi ka dieu ka masjid teras urang ngalaksanakeun thalabul ilmi ieu teh ibadah. Jadi ibu teh angkat ti bumi ka dieu teh ieu teh ibadah. Angkat niat kanggo ngalaksanakeun thalabul ilmi ibadah goer mahdo. Nah goer mahdo apan hari ngaos thalabul ilmi poena teu ditangtukeun. Rek poe Sabtu, rek poe Ahad, rek poe Senen, jamna teu ditangtukeun. Teras oge metodena oge teu ditangtukeun. Aya metodena teh ceramah 100%. Aya metodena taklim, kemudian ayeuna ku urang nuju dilaksanakeun. Ieu metode taklim. Jadi jamaah sadayana ninggal kana Al-Qur'an. Jadi saurang urang ditinggalkeun, ditempokeun kana Al-Qur'an. Itu jadi ibadah. Teras pendengaran urang. Ieu metode taklim gitu. Sadaya rupa kahadean kanggo umat Islam eta ibadah. Di bumi ibu-ibu teh ngaulaan saroge, ngaulaan anak-anak, nyangu, nyeusehan, useur deui kitu. Eta teh ibadah. Sehingga lamun nyeusehan lamun nyangu tong amek-amekan kedah ikhlas gitu supados berpahala gitu. Entong nyeusehan bari amek-amekan nyeusehan deui. Jadi oke moal aya pahalaan gitu. Tah
Bapak-bapak usaha teh nyaeta gawe dina raraga neangan rezeki. Mungkin usaha teh lamun ka sawah bobolokot ku tani kesang badag kesang lembut ka pasar teh kitu kene nu ka kantor nu ka pabrik komo jadi bengkel mah taremong ku oli gitu. Usaha teh bisa kesang badag kesang lembut bahkan bisa jadi kesang kebujur-bujur. Usaha capek kan usaha. Tos aya artos CF deui. Berangkat di CF deui gitu. Bapak-bapak milarina umumna, ibu-ibu nyeep geunana. Ya kalau sadayana gitu. Kalau keperluan sadayana. Eta ada bapak-bapak berangkat di bumi usaha ka sawah, ka pasar, ka pabrik, ka kantor. Nah eta ibadah sanes. Ta eta teh ibadah lebetna ibadah goer makdo gitu. Jadi sadaya kagiatan urang sapopoe dina pirang-pirang kahadean eta teh ibadah gitu. Jadi urang kitu lah ibadah mah salat teh wungkul atuh enteng kitu cek terus daek gitu. Ibadah mah sariring dumading sarengkak saparipoola urang sapopoe ngalaksanakeun kahadean-kahadean tah eta teh ibadah. Di ibadah makdo, ibadah goer makdo, sehingga kegiatan urang sadidinten teh mudah-mudahan ibadah urang teh ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Kahiji taya teh pelajaran teh jadi urang ku Gusti Allah dikumalnakeun di dunya teh kanggo ibadah, kanggo ngabakti taat tumut ka Gusti Allah. Dan atuh hari nikah mulai ibadah mah teu naon make nikah gitu. Maka loba ajaran batur, ajaran luar Islam teu nganggo ajaran nikah. Pokona mah asa sama suka we gitu. Ajaran komunis kan kitu bae gitu. Teu make akad nikah gitu. Kan urang dina ajaran Islam kulantaran urang ngalaksanakeun ibadah, ngalaksanakeun nikah. Panikah teh nyariosna gampang tarima abdi nikah. Tapi tanggung jawabna kan satrasna tanggung jawab bikin ka ngandung minana gitu. Anu kadua, pelajaran anu kadua, wabil walidaini ihsana. Aranjeun anak ka indung ka bapa teh kudu hade. Nah, anak ge itu pelajaran teh sanes kanggo anak-anak ya. Anak ka indung bapa, hari anak-anak apa anak TK, anak SD. Ieu mah anak sok sanaos urang ayeuna teh siswa 60 tahun, 70 tahun. Tetep we urang teh anak ti indung bapa urang. Tah ayat ieu teh nerangkeun kitu, nerangkeun kawajiban anak ka indung jeung ka bapa. Lain kewajiban anak-anak, dari anak-anak mah can aya kewajiban gitu. Kewajiban anak ka indung bapa. Urang salaku anak geus tangtu sararea oge urang teh boga indung, boga bapa.
mung aya anu mungkin ayeuna teh ilung teh geus ngaturkeun bapak teh geus ngaturkeun oge mungkin di antara urang masih kene ibu bapak masih kene jumenang gitu. Tapi Gusti Allah teh masihan pelajaran kahiji dina ucapan fala taqul lahuma uffi kade ka ilung ka bapak ulah nyebutkeun mung di mana diparentah teh gitu. Luhlah ka uffi kene luhlah dititah teh tidak kenjik tidak kenimit gitu. Ya lamun urang ayeuna dibandingkeun abang anak anu bareto nu ayeuna geus jadi kolot dan biasana ka kolot teh bareto sok babari teh mun dititah teh sok mun dititah ka warung ka mana teh sok gampang ini teh anak bareto ayeuna bisa dikolot itu jadi karolot. Tapi lamun ayeuna urang rata-rata anak nu ayeuna lamun dititah ku kolot teh hararese gitu. Kamar ditulakan wae dikuncian wae. Pagawean ada pul wae dina HP. Rek niwarang naon dah hararese gitu. Tah ieu ayat perubahan generasi. Jadi lamun anu generasi nu kapungkur wabil walidaini ihsana seueur pisan ciri-cirina lamun dipiwarang gancang gitu. Gancang dilaksanakeun. Ayeuna mah rek piwarang tadi ibu ka budak teh harese da pantok kamar ge dikunci keneh wae gitu. Teras generasi anak-anak kapungkur nu ayeuna sepuh ayeuna sok hararideng gantarana pagawean inung rumah wadah terang bareres we da anak teh hararideng rumah wadah teh lamun di jaman siseueun numpuk terang diberes anak teh hararideng naon anu ku inung ku bapak diperlukeun teh kadang-kadang ku anak teh geus dipiheulaan pagawean teh tah eta salah sawios ciri wabil walidaini ihsana ayeuna mah hampir merata di tiap kudu teh nu ngumahan wadah inung deui nu masak inung deui nyeusehan inung deui budak masare dicare nyawa HP engke waktu tuang ayeuna mah hampir teu aya kaera kudu bapak teh ari anak nu baheula terus ayeuna jadi kolot mah sok loba kaera ku kolot teh can wani barang tuang can wani tuang lamun can boga gawe gitu. Aya perkembangan generasi menurun dina ngalaksanakeun wabil walidaini ihsana. Ya memang perlu aya di terobosan di kumaha sangkan anak ka indung ka bapak bisa ibadahna contohna bakti anu hade kitu ka indung ka bapak. Nah ucapan wala tanharhuma kade ka indung ka bapak ulah nyentak sakumaha indung bapak mungkin pijengkeleun da memang usia lanjut sok maju-maju ka pijengkeleun anak panyakitna ge panseueur aya penyakit BR aya belikan yang geus bubuh boson mah eta mah kai usia 30 ka luhur mah pihiduteun teh seueur wae mah usia 60 ke atas tos we gas mah bakal
produksi gas bakal nambihan disebut boson ya gitu. Dan belikan tadi dia kedah sabarna anak di mana ngaulahan ibu ngaulahan bapak ari kapungkur nuju urang nuju anak-anak nuju orok ilung jeung bapak ngurus urang kalawan kasabaran taranya entar urang keur orok tuluy pamana ngumpul tara disentak sok sanajan ilung nuju juga itu gewat we juga digentos pokokna urang keur orok ilung keur libra urang hoyong nyusu tara disentak juga we tah anak ka ilung ka bapak teh kudu sabar seperti ilung bapak ngurus anak. Jadi lamun ilung bapak aya pika keselen teu meunang disentak wala tanhar rumah teu meunang disentak. Jadi urang salaku anak kudu sabar ngaulahan ilung bapak. Naon deui kawajiban teh ngadoakeun boh ilung bapak urang masih jumenang boh ilung bapak urang tos aya di alam barja doakeun Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira nun Gusti hampura abdi hampura ilung bapak abdi mugi Gusti mikayana ka ilung bapak abdi seperti ilung bapak abdi oge mikayana ka abdi keur waktu leutik contohna urang keur orok mikayana tara disentak gitu ya ais-ais. Nah, jadi pelajaran kedua aya kewajiban ti Allah urang kudu hade akhlak kudu hade boh cariosan boh perbuatan ka ilung bapak urang boh masih keneh jumenang boh parantos aya di alam barja doakeun di antarana minimal we doakeun setiap urang tos salat urang tos salat bade di masjid bade di bumi doakeun di bapak urang wios teu kedah ka astana teu kedah ngahajang datang ka kuburan ka astana rek ngadoakeun ilung rek ngadoakeun bapak teu kedah sawios da urang ka Allah di mana wae oge sami deuketna fa inni qarib Gusti Allah teh ka hambana teh deukeut erek urang di bumi di masjid di maqbarah ngan sawios teu kedah ka maqbarah oge teu kedah ka kuburan oge da arwah mah teu aya di kuburan hari arwah di mana hari jalma geus maot rohna di mana teu aya di astana sadayana oge di alam barja di langit katujuh di Sidratul Muntaha saha wae jalma maot dicabut eta rohna tina awakna tina badanna dibawa ke malaikat Ijroil teras disimpen di alam barja ari di astana mah eta mah ngaruang cangkangna kitu oge anu aya di mangruangkeun nu teu aya mangruangkeun mungkin di laut nu di leuweung mungkin kadang-kadang dina beuteung maung kitu arwahna mah rek nu di dahar ku maung erek di dahar ku laut erek burung di mana wae arwah
tempat disebutna alam barzah gitu. Barzahun teh tempat transit, tempat cicing sementara. Transit ini aya istilah transit lamun urang ka Mekah kulantaran nganggo kapalna lain Garuda teh kapal Oman. Transit heula di negara Oman, transit sakedeungna pergi 2 jam gitu. Tah barzahun teh artinya transit. Jadi di dunia geus kaluar, jadi arwah teh tos teu aya di dunia. Lamun jalma anu maot, arwahna tos teu aya di dunia. Tapi teu acan ka surga mah, da can waktuna. Jadi transit heula di alam barzah. Dua pelajaran. Nu katiluna Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu sholihin fa innahu kana lil awabina ghafura. Ieu supaya ngabersihkeun hate, supaya amal teh benar-benar karena Allah. Tarjamahna Rabbukum a'lamu Gusti Allah teh kuningan bima fi nufusikum anu aya dina hate anjeun. In takunu sholihin lamun aranjeun saleh eta dina beramal fa innahu lil awabina ghafura. Gusti Allah ka jalma bertobat teh maha pangapura. Nah ieu dina bab ngurus ngurus bapak ku Gusti Allah teh kauningan niat hate urang. Ieu teh ikhlas teh ngurus ibu bapak teh ridho teu gitu. Lamun bener-bener ieu teh ridho ngurus ibu bapak teh, ngaulaan ibu bapak teh, atanapi barang bere ka ibu bapak teh, ieu teh ngalaksanakeun parentah Gusti Allah. Nah kauningan teh Gusti Allah teh tah niat urang teh dirinya ridho. Tuh ya jadi daek ngurus ibu ngurus bapak tapi rek ngawasa hartana. Dulur mah lanceuk adi moal bere. Gitu. Tah ngurus ibu bapak teh hayang ngawasa kana harta ibu bapak. Moal mere kanu jadi lanceuk kanu jadi adi. Tah kita kauningan Gusti Allah teh moal meunang pahala eta mah sabab da paniatanana oge eta mah rek buburu kitu atanapi erek ngarampas kana hak dulur kana hak adi lanceuk. Da ari harta anu ibu anu bapa eta hak dulur-dulur lain diri sorangan. Wa ati dal qurba haqqahu wal miskin wa nasabil. Itu pan ayat saterusna teh. Bikeun eta hak dulur. Di antarana harta ibu bapa eta teh hak sararea anak-anak menjadi ibu bapa. Boh hibah dibagikeun ku ibu bapa nalika masih keneh ibu bapa jumeneng keneh. Boh tos jadi harta peninggalan tirka harta warisan harta peninggalan boh ti ibu boh ti bapa eta hak bersama adi lanceuk dulur. Jadi ulah aya paniatan ngaulaan ibu bapa teh rek ngawasa kana hartana. Jadi ieu moal meunang pahala ari kitu mah. Tapi lamun niatna ngalaksanakeun parentah Gusti Allah nyaeta kudu ngurus ibu bapa di mana tos usia lanjut tuluy aya peninggalanna tah peninggalanna mah dibagikeun bersama kitu hak sararea. Salajengna
Pelajaran ayat ke-27 di sapotongna ayat 26 wala tubazir tabdziro innal mubazirina kanu ihwana syayatin fa inna syayatin sayana ari setan dirobihi ka pangeranana kafuro ingkar. Nah, naon isina ieu tentang masalah ngelola harta, ngelola rezeki. Pan sararea oge jalma mah ku Gusti Allah dipasihan rezeki. Moal aya jalma teu dipasihan rezeki, sararea oge dipasihan rezeki. Ari rezeki urang nanyata manusana wajib pikeun ikhtiar, pikeun usaha tuluy Gusti Allah berhak masihan rezeki utamana kanu ngalakukeun usaha. Pan diparentah urang pan esok ngaos surat Al-Mulk Tabarok ayat 15. Dina ayat 15 waladzi ja'ala lakumul ardo zalula famsu fi manakibiha fakulu mirizki wa ilaihin nusur. Eta teh ayat eta teh wajib urang neangan rezeki gitu. Dilarang urang males kedua. Jadi Gusti Allah teh teu miharep hambana jadi jelema pemalas, jadi jelema kedua. Tapi ku Gusti Allah teh hambana teh manusia teh kudu singdae neangan rezeki gitu. Waladzi ja'ala lakumul ardo zalulan. Gusti Allah ngadamel ieu bumi teh lindeuk jinak. Sok sanajan tadi disebut bumi teh muter satarik-tarikna, tapi da teu karasa gitu. Muterna bumi teh kondusif, genah gitu. Genah cicing di dunia teh. Pamsu fi manakibiha sok geraliar. Teangan di antawisna rezeki fi manakibiha teangan rezeki. Reka sawah, reka kebon, reka luweung, reka laut, reka pasar, erek dagang, erek tani, erek jual jasa, tanaga, erek jual barang. Pokokna mah kudu motekar we gitu. Tadi mana aranjeun geus motekar kitu geus usaha fakulu mirizqi sok tuah. Tina sawarena rezeki ku Gusti Allah. Jadi Gusti Allah ngajarkeun ka manusia, ka umat Islam teh kudu raek usaha. Ulah pikiran teh abdi marek mengemis we, abdi mah arek jadi naon ke musik tolong ngamen. Abdi marek ngamen we, barang pentak we. Ulah baroga pikiran itu gitu. Eta mah keun we keur anu sama sekali teu bisa pisan jalan sejen kakara menta ge ngamen ge meunang. Ari masih kena jarak mah ulah ujug-ujug ngamen barang penta kudae usaha gitu. Seueur usahaaneun pan gitu. Daerah mah rongsokan wae sampah wae ge payu kitu nya. Jadi ulah juga urang kidul tuh urang Banyaran, urang Pamungtung kitunya kada ningali anak si teu dahar manehna bunuh diri, anakna duaan dibunuh baru umur 34 tahun orang kene mah tenaga ge di Pamungtung kudu Banyaran sawah galega atuh buburuh ngarame buburuh tanur di mojo bunuh diri we paehan budak bari tulisan bae asup neraka ge daripada nempo anak teu dahar mikir teh kitu neraka teh naon pan seueun ngabala mikir jeung bae asup
neraka itu bahasanya itu daripada anak teu dahar. Lain anak teu dahar lain kudu dipaehan. Anak teu dahar teh pandangankeun daharna piraku yang sangu sapiring papai sa RW piraku aya untuk merenya pedit kabeh itu ieu pun anak teu dahar geus 2 poe mawa piring piraku teh aya nu mere tah eta mah pikiranna we aral dan kitu nya teh meunang kan urang teh dititah pisan kade aranjeun ulah ngamubazirkeun harta innal mubazirina sanana jalma anu ngamubazirkeun harta teh kanu kabuktian jalma anu ngamubazirkeun harta teh ihwana syayatin dulur setan jalma anu sok ngamubazirkeun harta eta teh sarua jeung adi lanceuk jeung setan disebut aja adi lanceuk jeung setan lamun jalma sok ngamubazirkeun harta sabab sanyana setan teh kukur kana kanikmatan ari ngamubazirkeun harta teh kumaha bisi urang disalah salah emutanana bisi kieu tah aya sangu sasenok deui teu diseepkeun mubazir tah dulur setan adi lanceuk jeung setan nya kitu lamun nyasakeun sangu sasenok teh adi lanceuk jeung setan dulur setan di dunia kita akhirat di akhirat teh setan di mana neraka maknya udah harus sangu teh sasenok engke dina neraka barengan jeung setan nya bisi kitu saeutik perel dijelaskeun nya tabzir atanapi mubazir nyaeta nu utamana ngagunakeun harta ngaluarkeun harta pikeun maksiat tah ieu tabzir utamana mah ya ngaluarkeun harta kanggo maksiat tah ieu tabzir contoh nuntun keur boga duit erek ka Bali hayang nempo nu mararani tataranjang di dinya di pantai Kute di Nusa Dua da di dinya mah nu marani teh terbuka bebas gitu ngan make sidi wungkul make celana dalam nu leutik anu nutupan wungkul liang orok wungkul tos orokan gitu rek kadinya gitu. Nah benar dibalik gitu benar tuh Asyik kuring mah pernah nempo lain ngahaja insya Allah berenang teh dosa lain ngahaja kieu date apa teh ya kondisi Bali teh kumaha aya rencangan di Bali teh Pak Ahmad Baras ngonang gitu babaturan teh cenah Indonesia pengawasan itu di Bali di Masjid Nurul Huda itu di Surabaya gede ke Ciloba ajengan jadi itu di Bali cenah mah hayang ti Bandung hayang keren dengan hayang keren pusat di Bandung kaditu kana kareta datang kaditu pasian namun motor motor diserek alhamdulillah da Bali mah dikurungan sapoe ge cenah tamat kana motor motor teh nempo nah itu barodas naon barodas itu meri gitu nya apal urang mah meri di makan dicicalengkan ranca ekek masuk ka baru ngamun meri nya meri gitu baru teras we didudutan terus gue dengan jelema gitu keur narangkuban terus beurang jam 10 jadi bujur bungkul gitu gini lain meri gitu dengan bujur gitu apa teh kawitan teh gitu begini deukeutkeun we diudah ke polisi gitu dameurna teu meunang daerah teu meunang lebat gitu saya dari Bandung Pak belum tahu nih masalah larang-larangan nggak boleh saya kalau ini arah ini balik dewe jika polisi di Bandung udah ditilang jika minta duit hanya mah teu oh Bali teh geuningan kieu daerah
tempat kieu apa poe dikit. Tas maghrib ka kotana jalan-jalan. Rame teh naon rame kitu musik. Keur disco awewe lalaki ieu pasangan-pasangan kitu nya gitu. Lalajoan heula. Ajo disco. Kita nepi ka iraha disco teh itu. Mapa itu. Tapi ka tengah peuting geus penting tina araseup ka kamar bari terek zina teh. Jadi Bali mah daerah maksiat gitu. Gitu. Tah ngaluarkeun lamun teh mah aya niat umpamana rek haditu deui rek kalajon kitu teh nu maksiat tah ya artina mubazir sabab geus maksud kan tos ngahaja. Jadi nu disebut tabzir atawa mubazir ngaluarkeun harta kanggo maksiat. Tah ieu lamun jalma ngaluarkeun harta kanggo maksiat ieu teh kalebetna dulur setan, dilancik di setan. Leleutikan di urang lamun aya hajat. Nah, pandungan aya sok nangkap dangdut, make artis. Tuluy umpamana kieu bapak-bapak teh hayang joget jeung artis mawa we duit nu bareureum nu biru gitu. Sabab lamun anu beureum ke artisna jogetna bakal leuwih asik. Lamun lamaranna loba ke jogetna bakal leuwih lila gitu. Nah, tuluy we duitna teh dibikeunan ka eta artis teh. Aya carana geuningan di tempat itu silih gegel heula duit teh gitu. Aya langsung dibikeun. Ari eta sedekah sanes. Sanes kan gitu. Sanes sedekah lamun bapak-bapak ieu ngaluarkeun duitna tina dompetna tuluy dia anggo nyawer artis kusabab hayang dilayanan joget-joget jeung artis eta teh mubazir tabzir teh kitu. Innal mubazirina kanu iwana sayana. Jadi nu kieu mah urang upamana urang tuang tu bareng teuing nyesa sasenok deui diteraskeun isrof. Teu meunang kan lamun tuang berlebihan. Sesa da moal tuang ku batur. Kumaha tah? Ku urang diusahakeun ieu kanggo hayam, kanggo ucing, kanggo lauk. Sedekah keneh tah ya. Ulah rugikeun kanggo pun ucing mun beugeuh ucing teh. Kita tempoin bogana tara sedekah tah ka ucing gitu. Mun urang pun ucing teh sing sina lintu. Ulah pikeun ka beugeuh gitu. Pan ucing mah tina sesa-sesa tadi teh. Tina sesa-sesa urang tuang mungkin aya tahu sapotong, aya tempe sapotong deui. Tak jadi lamun urang contona sapertos nyesa sangu sakedik tahu tempe ring sasam eta mah teu kaasup mubazir lain dulur setan eta mah nya atuh karunya teuing makanya hampir sararea lamun tuang di kondangan pasti bakal aya nyaresa komo satena liat mah oke usaha nyesa sangu nyesa sate ka setan aduh karunya teh begitu-gitunya. Jadi tabzir atanapi mubazir nyaeta ngagunakeun harta dina maksiat gitu. Anapun tadi urang di bumi ulah boros eta mah tadi pengaturan ulah dipikeun kan ngalas agung teuing engke nyesat lagi kadah gaduh aturan tah sabab ieu kaasupna kana pemborosan. Oke, loba anu kapicieun ngan lamun aya nu kapicieun diusahakeun tong dipicieun begitu saja karena sampah begitu saja. Bangsa anu makanan masih kena mungkin manfaat bikin ka ucing anu urang ka ucing tatangga ka hayam urang ka hayam tatangga atawa ka laukeun eta teh masih kena berpahala. Rupina sakitu Bapak Saudara Ibu dudukikeun mudah-mudahan kajian ayat surat Al-Isra atau Nabi Bani Israil ayat 23 ke ayat 27 seueur pisan manfaatna kang urang sadaya.
Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.